Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan deui sok tanah semung di Cemantarang langkungan channel Cibudak channel Calsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang miraskeun dihancar dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna Cibudak Sakti dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 20 nanya. Mudah-mudahan kena ya acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna nu sami-sami mikat cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra, saperti yang kolong tinggal waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae dongeng sunat ieu walejeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prungah. Para mitra kaum dangu sadayana, sigalan jeung santana harita anu ngajegal para karaman anu opatan sedengkeun anu dua ade magis ngajungkel lantaran kakenaan ku hitutna si santana dina waktu harita. Duduan deui harita tinggal gajeleng harita ngadeuketan ka santana anu keur nangtung mancu tina tangtunganana. Ajang di bakok mana teh kuing oi. Cek santana harita bari nyengir, urak ajar sia, aram cadas sia. Jugan si malin anak manusia meureunna. Saha teh sebenarnya? Nah, ting make jeung kudu bebeja sagala, nu penting mah hitut tiasaan kumaneh ngeunah. Cek santana harita. Eta jalma nu duaan ka jeler beureum beungeut harita lantaran asa dihina ku budak leutik budak satepak kawas kitu. Ngan curelat harita ngagajeleng harita bari ngarajangkeun bedogna anu memang keur dicapang ku manehanana. Wukukukuku. Kadasa harita tur kadenge sor bedog anu ting sariukna keranan. Sedengkeun sigalan harita anu ningalikeun we diuk sisi jalan genahna keranan bari nyarane sagala rupa kana tangkal kai. Teu sugan rasa reuwas atau jeung teuna. Ningali baladna anu dihurup kuduaan sigalan ngadu nyengir we nempokeun. Santana tong poho gororek ceulina terus betot irungna tah. Asupan bekok colok keur perba irungna pasti ngeunahan teh sia teh masuk pasti beukieun. Sigalan harita santana harita nu ngareret langsung we nyengir santana teh. Kudu ieu mah. Cek santana anu nurutan harita leugeun kencana asup kana jero kolorna. Eta jalma anu duaan marit sing rareret ngan serepet we deui harita. Ngunag awakna santana harita nu katingalikeun ngodok kolor belah tukangna. Kuk dog ting sariut harita dua bedog harita meni babarengan karana rek ngarah ti kenca jeung katuhuna santana. Tapi santana lain jalma saka sambarangan maksudna teh. Santana marupakeun hiji jin jelmaan ti bangsa jin anu memang ngabogaan ilmu panemu jampe pamake hiji raja ti nagara Badra Saloka. Santana harita nu ngacerilatkeun awakna. Eta dua jalma nu kalengitan ka awak santana nu sakolepat leungitin hareupeun manehanana. Duanana nararangtung barang keur kitu harita wal. Leungeun kencana santana harita asup pisan ka balba irungna nu saurang, langsung ngagurubug harita jiga hayam anu kagebah. Sedengkeun anu saurang dia anu keur neuteup harita teu nyandar. Yen aya curug anu asup kana jero irung manehna goges harita. Jadah. Bau badang sejarah cek eta jalma harita bari nutupan irungna. Sedengkeun santana harita menikang nonggeng we pakating ku atoh ningalikeun eta musuhna teu kudu diteungeulan teu kudu dikumaha cukup dibere bekok colok ku manehanana langsung ngabudah sabada harita irungna. Cara sageun aing ge tadi kitu dia cek eta masih kena ngagoler harita nya jeung serikeun teu kuat nembeun hayang siri itu
Ari bekok colok asup kana irung batura. Bedog anu ngalawan bekok colok tangtuna we meureunnan. Jadi bingung keur sararea. Kadenge baturan jeung sirikeun ari teh beuki amarah we teh jalma tapi da ngarasa lieur sirahna oge atura. Kapaksa we ku pakolopok harita. Bari naon wae nu aya di rara dari teh mangsa ding jukutan segala rupa dibabalkeun kana pelba irungna. Siga anu keuna ku sariawan, budak leutik anu ngucur getihna teh geuning sok ditocokan ku eurih eta kunaon ku jukut-jukutan kemas kitu. Sedengkeun santana harita nu nangtung harita ngohkoy seuri. Nya kuing oge bakal ajret-ajretan mani masuk kitu geragalan teh keur tempo bagian maneh asok. Oh nya eta duh manika cidapi sana eta kunaon ngeunaheun teh nya. Mang naon eta manika ajret-ajretan? Imang harita nyekel bedog harita langsung ge panonna buringas. Lentran tetela nu saurang deui ngerek ngalakukeun naon cek pikirna. Urang ajar sia. Dasar sia irung aing nepi ka sapongpet kieu. Ramjana sia. Curelat harita. Bisa urang harita ngagajleng maksudna rek nyabetkeun bedogna teh kana beungna. Sigalan anu teu nyingkahan panarjang musuhna ngan ceplak harita pelba beheungna dikadek harita. Aneh bin ajaib eta bedog teh nepi ka parat atuh kena ngadek beheung. Sia teu burung sia make jeung aja jagoan sagala ka aing modar sia bangsat. Ublak harita sirah sigala ngaguplak ka hanap. Tapi anehna getihna teu mancer teu katingali beureum getihna. Sanajan sigala ngaguplak ka hanap harita sigala masih kena bisa seuri we. Aduh, anjir aing teh bisa naik deui kana awak aing itu geura. Ya sigala harita antara awak jeung sirah teh manehna misah. Maksudna teh geus papisah lantaran ku dikadek teh ya. Ngan ku anehna eta bae sasirian keneh wae sedengkeun awakna nu maju harita. Eta jalma nu duaan bengong sireret bingung. Nya kitu anu keur ngagoler duaan odak dumadang ngorejat harita. Ningali awak sigalan anu leumpang ngadeuketan. Jelas ngajadikeun duanana kaget anu luar biasa puriding bulu punukna muriding buah-buah tinggi jelema teh meureunnan. Budak leutik telah tuyul eta naon lantaran piraku lamun jelema bisa kitu. Sedengkeun anu duaan harita anu keur maralohok bararingung manehanana ieu jelema atawa lainna. Harita teu sadar sigarang harita ngacorelatkeun awakna anu eueuh sirahan siga aya panonan eta sirahna teh. Ngarah kana kantong semarna harita cepat duanana harita di sintruk. Duanana harita bari langsung murungkut. Lantaran teu kuat ku seueuh jeung nyirina kantong semar harita di sintruk ku sigalan anu geus sirahna ngagoler. Pledug harita katingalina awakna sigalan harita meledug. Sakolebat leungeun atanapi sirah sigalan anu tadi ngagoler ayeuna ngapung lalaunan. Nu saterusna adek kana pelbasirahna celek. Sigalan harita geus ajeg deui seperti ilaharna jelema nu normal. Harita pok seuri bari ngomong. Kumaha lur ari diteruskeun moal ieu teh kadikeun eta tah. Sok sia lamun henteu ku aing mah awas ya. Dibade bekok colok deui ku aing sia. Sigalan harita bari gegaro kana bujur. Ngan lain asupkeun ke kolor ieu mah. Ngabobodo we hungkul. Eta jalma teu sadar ngan lunglung we dua. Babawaan tadi dialungkeun kan belecet nu duaan harita ngabulicat langsung. Betul nu sorangan harita amek nekeranan bari ngunag. Kurang ajar siang ninggalkeun aing. Gajleng atuh nu duaan harita tinggal rajeng. Kabur pain teu untuy harita ngunag anu duaan leuwih ti heula. Para mitra kaum dangu sadayana. Sigalan harita jeung santana nu sesirian dina waktu harita. Sedengkeun di jero lemur pasusubuhna harita gonjleung lantaran ari salah sahiji imah anu mana eta jalma dijugala we tangtuna. Nu kapalingan dina waktu harita teh aya 3 imah. Jalma anu memang kasebutkeun nu hiji Bandar Kebo. Jalma anu jegud anu ngaranna Muhtar.
sedangkan anu hijina deui nyaeta bisa disebutkan bandar bangsa gitu we tatanen ngaranna Mang Sarip. Sedangkan anu hijina deui ngaranna Utar. Nu pangheulana guyur teh pangheulana hudang teh Sutar. Juragan Sutar harita anu langsung we lantaran ningali imahna anu paburantak harta bandana aya nu maling harita gogorowokan ka anak buahna anu masih kena malolor we lantaran tetela eta jalma anu ngabangsat sikene teh boga ilmu panemu jampe pamake ilmu sirep anu kacidep pisan hadena. Aboy kurang ajar siap make jeung he segala rupa aing ge kapalingan kang kurang ajar. Aduh. Utar harita Sutar mangrupakeun bandar bangsa ning sagala rupa we manehna mah hasil tatanen hasil bumi saingan sabenerna mah jeung Juragan Sarip. Juragan Sarip ge sarua bandar-bandar nu kadel karar itu kan muhtar we. Juragan Muh anu memang manehna bandar bangsa sasatoan mah. Oh saingan di kampung eta bandar sasatoan seperti muning, domba, ayam jeung sajabana we sasatoan. Kasup orai welang meureun aya pak dibeuli ku manehna. Sutar harita nu gudag gidig. Bapana ya kumaha tuh ya. Ngan wae si anu geus penang teh kurang dipaikeun teh. Cik pamajikanana geus supari beuh teh kaditu ka dieu anak-anakna hararudang. Harita anu laleutik keneh teh kabeh ting carileung harita lantaran ningali imahna nu paburantak sagala rupa setiap kamar acut-acutan. Eueuh nu sadar eueuh nu nyaho lain manehanana kabeunangan ku bangsat kakara ayeuna kakara yakin sadar yen eta imahna ku bangsat. Jauh beda Muh jeung Sarip harita. Muh oge nu langsung isuk-isuk harita hudang lantaran ngarasa asa tirisna karanan tetela janela nu geus muka na karanan. Pamajikanna masih kena tibra we ngagebra. Ina. Naon sih Kang? Di pamajikanna harita beri kuliat. Itu dilisan geus asup ka ieu euy. Ceuk Juragan Utar harita beri rateret kana awak nu jadi pamajikanna sok sieun we aya tatu meureunan. Tapi net tetela aman awak pamajikanna mah. Utar harita nanti Juragan Muh harita langsung turun. Astagfirullahaladzim. Ieu lomari acak-acakan Inah. Inah geuat ngagajleng harita. Ai salakina geus kolot ai inahna masih kena ngora teu da. Emang kunaon kitu Pak? Cigana mah geus aya nu asup euy. Teu nanaon maneh heuh? Teu nanaon. Cek pamu harita nu geuat we ninggalian pamajikanana. Pamajikanana disingset-singset segala rupana bisi we meureun kejadian aneh-aneh. Tapi tetela aman pamajikanana teh masih kena weutuh segala rupana eueuh nu amuradul. Bapak kunaon cuma disingset-singset mah segala rupa? Lain ki masalah kitu aya. Ieu aya bangsat nu ka imah deun ngalibatan janela meureun ngalingkahan urang duaan. Ieu tinggal Allah. Aduh, nah deuleun sia Inah. Naon Pak? Ieu kotak bangsa emas jeung aduh teuing eueuh. Kur aya babulatak we ieu na hungkul, emas ge susuratan na hungkul. Ayo sina teuing ka mana ieu? Aduh. Harita Utar riweuh. Tatanganna daratang. Keunyileung didinya harita kapoean. Nya kitu di Sarip teh elek-elek dina waktu harita. Waktu anu nyerelek kebeurang sararea ngararumpul di pos. Nyawalakeun yen peuting aya kejadian nyatana aya nu geus dipaling nyatana. Juragan Muh, Juragan Sarip jeung Juragan Sutar. Di warung. Di pos harita langsung ngarariung jelema teh lantaran aya nu ngokolan teh aya nu nakol-kokol. Naon dieu teh? Lain euy. Juragan Muh jeung Juragan Sarip katut Juragan Sutar kapalingan tadi beuting meuni babarengan karanan beak kabeh harta barandana emas-emas oge barareak. Aduh anjir kumaha nya. Mangkaning aing can dibayar deui kemari euy. Ira cenah kajadianana? Ting cenah nempona mah.
Aduh nyir nah hanya geus lila urang teh karaman ka dina ayana aya deui da beureunan ngincer karaman oge nu beunghar mah buktina nu urang mah aman we teh gablek naon kira kodek maling oyek mah. Terus ayeuna kumaha cenah Juragan Sutarna? Wah teuing Juragan Sutar mah da pelit mah wajar we. Anu karunya mah euy pamu ieu Haji Muh we Juragan Muh nu karunya mah heueuh eka nyar kawin jeung pamajikanana hartana beak kabeh nya euy. Ek bageur karunyana mah da bagel mah iku medit mah. Bade Sutar jeung Usarip mah dasar sarua medit tah sabodo teuing eta mah lah. Ngan karunya teh ka Juragan Muh anyar panganten hartana beak. Aduh. Teng holeng si mana horeng teh dengan Juragan Muh teh anyar panganten. Budak parawan menangkeun kolot. Juragan Muh teh kolot-kolot teh 35 tahun sedangkan eta pamajikanana umur 18 tahun. Atuh. Juragan Muh kasebutkeun boga anak 2. Masih kene marijeuna anakna teh. Sana anu dewasa sebenarnya mah da meureun kawin baheula. Geus kolot jigan mah. Juragan Muh nu ngahuleng harita diuk dina kursi ningali kamarna nu paburantak sagala rupa. Aduh. Bener-bener. Wayaku mah kira-kira Pak, ieu teh Juragan. Yaduh kai wayahku mah wayahku mah euy. Keun bae lah beureunan heuh. Lain milik tan jigana mah. Tapi da perasaan teh aing mah lain menang maok, lain menang ngalicik boga harta teh euy. Tapi memang aing kudu dicokot. Teu kanyahoan mah keun bae lah. Diridokeun we aing mah nyage hate masuk ada ieu. Aing geus kumaha teu da meureun heuh. Balik deui we aing mah meureunan. Geus kudu kieu na. Cek Juragan Muh harita nu pasrah we da geus pasti mah balik deui harta masih ngadaran kumaha oge. Warga-warga dararatang kadinya mere support we meureunan peda heueuh. Da peda Juragan Muh mah kasohor bageur. Sok mere mawe sok mere nginyeum kalau ngabutuhkeun bari jeung tara nagih. Samayarna tapi katengen teu mayarnya teu naon Juragan Muh mah. Tapi kahirupan teh memang dah heueuh aya jelema bageur mah nya. Di bararantu we ku masyarakat itu jeung ieu teh. Poh naon teh aya kasusah itu jeung ieu teh masyarakat sing teu bisa martu ku harta ge. Nya ku doa-doa teu meureun mantuna kitu. Waktu harita anu geus mencorong panon poe kaayaan di kampung eta ngaranna kampung teh Kampung Sukamaju geunyeung tapi ka warung. Sedangkan sigalan jeung santana harita nu leumpang sigalan bari mawa hiji ewang puntelan anu tadi geus dibikeun ku tukang maling anu jelema mah teuing geus ka mana lantaran kalalabur. Santana harita pok ngomong ka sigalan. Aran aing mah yang nyatu euy di mana nyadu manilapar kieu ya wingke. Oh hayu wah wingke rah ya rua lapar wah ngeurang ada warung lah. Sigalan harita. Sigalan leumpang culang cileung harita papanggih jeung jelema di tengah lembur. Mang. Cek sigalan. Daon jang. Ari dia nu sok aya jualan warung sangu belah mana, Mang? Oh, jangan dahar tuh belah ditu tuh. Nu taya tangkal asem 2. Tadi dinya hanapeunana we pokona mah aya warung sangu di dinya teh. Anu kageus aya duka encan we kieu mah da aya sukana mah biasana tara aya tapi gogorengan mah aya jang. Cek si Mang harita bari neuteup duaan kana mawa genolan. Ari ujang rek kamarana atuh ieu teh. Arek ulin emang. Oh, sok atulin ka ditu ka kebon tujuk. Cek si Mang harita bari nyerengeh ngaheureuyan. Terus we ngaleos. Sigalan oge harita duaan langsung we leumpang nuju ka tempat anu dituduhkeun nyaetana warung anu aya hanapeun tangkal asem. Tanggeus katingali aya warung harita bus duanana harita rarasup kabeneran ku sasaha warung oge kakarak muka. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam ujang. Nah, ujang meuni isu kene atuh rek ka mana ieu teh? Cek ibu-ibu harita nu kabeneran pamajikanana beureun anu bantuan buka kada jadi salakina. Isu kene rek kamarana itu jeung bawa genolan gitu. Kuing teh lapar, Mang. Oh, Mang gigi lapar itu yang barang dahar.
Aduh lapar tuh dah eueuh sangu we aki mah sangu hasil mah nya aya we meureunnan. Dacannya anu atuh kakara buka ieu teh sangu hasil bari ngejeng nu kamari sayurna oge teh hasil teh hanteu deui sayurna. Apa nu kamari oge dan penting mah sangu we sabeuing mah. Santana harita. Tukang warung harita ngareret kana jadi pamajikanana. Geus atuh bikeun mah. Karunya ieu budak teh yeuh. Arek kamarana gitu Jang. Apugu jauh mang wing teh pugu arek nyangan ka belah kulon pokona mah. Ka belah kulon ka mana tuh? Wing naon daerahna mangan aya guha we, guha tangkorak ngaranna mah. Wih, nah make jeung wanian segala ka gua tangkorak Jang. Ulah sok heureuinana bener ya ka gua tangkorak ieu teh. Oh, man terus cek naon atuh wing rek ka gua tangkorak udah jelas. Ai, nah teuing. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Antukna pamajikan si Mamang harita antusias. Pamajikan si Mamang harita ngaleos. Atuh daguan ujangnya. Aya sangu kamari tapi keun bae mun hasil ujang. Amai kamari teh penting mah sangu wing mambi. Santana harita nya kitu di sigalang anu ngomong sarua. Nyarekna ana teh ujang ka belah kulon teh ieu ka gua tangkorak teh kos wawanianan si kanu heueuh wae. Oh, mang pugu uing teh dari ka gua tangkorak ieu teh pugu ge. Cek sigalan harita. Santana sarua ngomong ngaheukeun. Mang pugu oge. Tekung serila harita si bibi datang bari mau boboko sanguna deui si sangu kamari. Sayurna sayur kacang anu teu beak kamari urang teh dagangkeun. Ya ujang wayahna atuh nu kieu nya. Nya mun hasil menyepikeun we atuh. Amoe mah lipikeun deui wing hayang lapar wing mah. Cek Santana harita. Santana anu neuteup seukeut ka si bibi. Saterusna eta sangu. Ku Santana dibikeun. Santana anu neuteup seukeut ka si bibi. Anu miringan eta sangu cek pikirna Santana bageurna keranan cenah si bibi teh yeuh. Perhatian kitu sakamanehanana. Para mah jelema anyar penangis budak leutik. Sok ujang jah. Sok saya aya we baiknya jeung kacang yang sama jeung aya keneh nu kamari mah. Nyampekeun bae nuhun bi aduh. Duanana hari tercelebekan ngarasa lapar puguh ge teu peuting keneh. Ayeuna aya sangu hasil masih moge jeung rada teu aso ge teu naon. Tekung sirila harita anu datang ka dinya. Anu tetela anu datang teh warga beradinya katingali beungeutna ge kusut. Kunaon sajim sia teh mani kusut kitu. Aduh, jadah. Aing asa kaeraan we euy, Pak. Oh, emang kaeran teh kaeran kunaon? Kapan urang teh ngajaga di Juragan Sarip. Terus kumaha? Acan apalnya? Can apa naon gitu? Apanan Juragan Sarip teh kapan kapaokan, kapalingan. Kasupan ku karaman beuting teh beak hartana oge. Astagfirullahaladzim. Nawaya kumaha cenah? Teuing pan. Pan maneh nu ngajaga nah justru eta mentak era ge aing nya. Rengadon hees aing tunu teu kuat adu duaan ngagoler we eta dina palupuh. Aduh, di luar dina sosompang. Aneh aya nu kitu deui geus lila urang di lemur urang teh nya nu kitu nya. Nyu matak panan. Ayeuna geus aya di nu kitu aduh ampun teuing kacida-cida teuing. Cek si Mamang harita kesel nekeranan. Waktu anu nyerelek harita kebeurang juljol mimiti jelema bari ngomongkeun anu sarua. Emang mang teu apal gitu mang? Teu apal naon?
Apa teh ngaji Mukta, aji anak teh juragan Mu'muh, juragan Sarip, terus juragan Sutar kepalingan kapan beuting aduh. Astagfirullahaladzim, heueuh teu nyaho euy aing gak kada nyaho tabieu we cek si Sajim. Lain atupan ngajaraga meureun si laing teh piraku teu nyaho euy. Oh ngajaga ngenting kunaon panon geus asa cepel nakeran teu bisa mukakeun panon. Aduh ngagoler we nya. Piraku teh ngagoler dina hanapeun ieu golodog geura. Cek nu ngajaga hari tadi mana juragan Muhtar. Nya kitu deui ngararomong anu ngajaga di mana juragan Sutar. Sok biasa we warga-warga teh sok diburuhan daek saban poting saha we gitu. Da lumayan buruhna teh saban poting oge gitu. Nya kitu kepentingan nama bisi aya mau ngamuk ke Jameta anger we mau ke Jameta ge kalah ke moje kumis kalah lempes. Lain euy. Kira-kira karamanti mana nya? Nya duka karamanti mana nama ngan anu jelas ieu karamanti bisa dikawilang kasebut jelema gagah we buktina geuningan kabeh cenah sarare dan boga imah ge sare sarua lain urang hunggul kebenangan ku ieu ku sirap. Aduh. Boga sirap beureun nya. Jika nama demantak aduh penting teh linglung we rasa teh lieur. Karasa mimiti huda tunduh teh kakara 3 jam tengah peuting geus. Hampir janari leutik teh. Duh, hariwang deui wae mun geus aya nu kieu teh nya. Lainna naon euy. Kos di heula-heula teh geuning katut ka hayam-hayam ge di banyut we sejadah teh ta. Justru duh. Santana jeung sigalan hari tengah dengekeun we sanggeus beak dahar. Harita santana nginum. Nya kitu di sigalan. Pok harita sigalan ngomong. Memangna aya bangsat, Mang? Nyajang aya bangsa ti dieu teh beuting aduh pokona api kasebeleun pokona mah geus cek si Mamang harita. Nah tuh lain ditewak Mang. Ya saat mun bisa mah ditewak ku aing mah dipeunci teh huluna gen sisitu man cek si Mang harita. Ari ujang rek ka mana ieu teh? Arek ulin memang jalan-jalan wing mah. Weuing gaya make jeung jalan-jalan sagala teh pembabuntelan gitu ding. Saeutik mabuntelan teh pakean naon? Nya naon we Mang sakahayang ieu mah naon we batu di bawah gitu. Aduh ieu mah jadah teh ieu. Nah budak teh. Memang kudu kitu jang batu di bawah. Naon we nu aya hayam bawah gitu nya. Atara Mang hayam mah teu beuki wing mah tah mah. Ari asak beuki. Emang senal begin tuh. Nah maka nyanakeun senal. Pan wing genanya kemang genanyakeun ka wing. Maneh begin tuh eta hayam atah. Emang begin teh senal. Kitu we wing mah. Ya ada ieu budak. Urang mana ujang teh? Nya urang lemur uing. Lemur maneh nyawa aing oge urang lemur maneh tapi aya imahan meureun. Geus pokok teu boga imah wing mantak ini teh imah teh. Bener kitu pisan ini teh imah teh boga imah. Gadeh eta budak mending encereng kana cerit. Tong tarik teh ieu aing ngomong teh ceri aing torek atuh kieu mah. Atukeun bae da hayang atuh. Tuk si Santana harita bernyengir. Sedengkeun jalma-jalma nu di warung harita ting barakatak seri-serian. Antukna sigalan jeung nu duaan oge harita merlu seuri we. Jika atuh mang geus asak cai teu can di aing jadi dieu hayang kopi yeuh. Ya cai mah geun bae cai mah ngan pedan daina can asak eta kara buka atuh untu oge budak yeuh. Hayang dahar kabener aya nu kamari dibikeun we. Daripada dipiceun gitu keun bae cenah Hasim ge. Mang. Lain wing teh peuting papangi jeung jelema opatan Mang. Mawa nu kieu da. Cek Santana harita, ana teh cek sigalan harita. Bari nuduhkeun kana babawaan marupakeun buntelan harita nu leutik buntelan teh. Naon eta eusina jang? Duh kasina Mamang anu jelas ieu teh cenah tos maok jelema teh dienggeus we kuing bere bekok colok peuting. Nu bener make jeung mere bekok colok sagarupa. Nya Mang sumpah na oge bere bekok colok kuing. Ngahanya ka waktu sing kabujang sep kapanan.